hayang dikieu-kieu deui wae. Di anti ti kamari dilanglangan kasimpangan ditalungti kau ngajami sugan aya nu ngembas meja. Oh geuning teu nyalahannya si kasep panantos tumping dina waktosna ayeuna. Bagja kasep jeung supi. An kade amanat ti uanya kasep pepeuceuh nikah mah sanes tradisi atau nepi budaya kitu nya. Istutan nikah urang mah ini nanjurkeun itu kan ulang ka Allah Subhanahu wa taala kitu keimanan urang supaya leuwih ieu nya asep kade urang dieuh ya nikah mah contona uah ieu nepi ka kolot ayeuna keukeuh we ditutur-tutur ku nene-nene teu boleh lengket kos ya perangko an tadi teh hayang miluh can teuing di mana cicing eta ini teh bu teh kapanggih ambo. Hoi, di mana ilaing? Di hatimu, Beb. Aduh, di hatimu. Dan teh kumaha ieu teh ha. Hiji rusuh. Kadua cenah ngadenge beja. Hanap sapatu senal. Ieu teh setelan onangan. Ieu setelan mopok galeng. Tapi kencang kabeh ning. Maklum da geus goblok mah geuning lah. Aduh, eta bulu mata di luhur sabelah, di handap sabelah Gusti. Ini teh ada karagaman apa? Tanya atuh ka Bapak Hajat tuh sahabat tanya heula ye. Anda mau apa? Kumaha atuh? Kusuna kusuna. Hari mana rek nanaonan? Hah? Gaduh maksud naon? Naon cenah? Gusti. Arek naon? Arek macakeun. Atuh, ka jelema mah ulah macakeun. Nikahkeun. Oh, ada baheula mah aing keur jaman jeung maneh geuning dipacakeun dina rumpun awi. Zaman Reto. Naon? Ditelek-telek eta bapak jahat teh dikasih engkos. Bapak jahat, Bapak Hajat. Bapak Hajat. Sakumaha maneh make masker? Kusabab ayeuna keur jaman korongan eta iru. Korongan. Kusabab maneh teu make kolorna. Make kolor meureun. Naon atuh? Keur zaman corona Nah, keur zaman koronangan baheula. Urang wow eta bebangetan maneh. Aduh, Gusti. Yang ieu teh digandeng sada. Apa wae ya cek saha? Babaturan aing keur di pengajian ieu teh. Atuh
gitu. Keranya orang sesalaman. Oh, sasaran. Cager. Heeh. Neng ada ieu teh nya. Bener. Oh, benar. Cager mana? Kunaon atuh teu bebeja nyaho kitu mah meureun aing mawa karak cai-cai wae mah. Dina toren. Kenapa mana ieu? Heeh, syukur. Syukur atuh arek baru karek macekeun budak. Arek kawinkeun maksudna mah ka dinya. Aya urang rek naon ka dieu? Kita pangajemputkeun itu tuh calon mantu cenah pangjemputkeun. Subang teh ditah nyatu. Mungkin geus kagawe dibere paham. Oh, ini mah antosan we nya. Itu calon mantu bari dijemput heula puanya. Insyaallah. Oh, Dagoin ya. Dagoin ya. Geus kitu. Tuh. Jeung kami geus kolot termasuk lagi